Assalamualaikum. Wilujeng enjing sadayana. Kumaha dararamang. Alhamdulillah. Mugia urang salawasna dipaparin kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perudak setacan dikawitan sok tinggalian heula bilihna aya runtah sok piceun kana tempatna. Lajeng pernahkeun calikna rapihkeun rak sukanana siapkeun alat tulisna. Pami atos mangga pingpin doa ku KM. Ya, hatur nuhun KM. Ayeuna urang absen heulanya ku Bapak. Karina Virus. Ya. Wuhandari. Wuhandari aya. Saya. Barudak materi dinten ayeuna teh nyaeta carita pondok. Kompetensi dasar anu kedah dihontal ku hideuk nyaeta anu kahiji, mampu memahami struktur dan unsur kebahasaan cerita pondok sesuai dengan kaidahnya. Anu kedua, mampu menanggapi nilai-nilai dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik cerita pondok. Tah, model anu bakal digunakeun dina ieu lawungan teh nyaeta model number heads together atau anu disingkat NHT. Metodena nganggo metode brainstorming, anapun pamarekanana nganggo pamarekan anu museur ka siswa. Nah, jadi tujuan pengajaran urang teh nyaeta melalui pembelajaran dengan model number heads together, siswa diharapkan dapat memahami struktur dan unsur kebahasaan cerita pondok serta dapat menanggapi nilai-nilainya dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik. Tah, anu emut keneh teu naon ari carpon teh? Sok kacungkeun pananganna. Maimunah bade? Enggak. Leres. Ayeuna naon wae ari unsur intrinsik dina carpon? Sok. Teh ngacung ieu teh. Sigana mah can mararaca ieu mah. Geus lah, ku Bapak we nya. Jadi, ari unsur intrinsik dina carpon teh ngawengku kahiji tema, kadua palaku, katilu latar, kaopat galur, kalima amanat. Tah ayeuna naon ari tema teh? Sok, Karina, naon ari tema? Barudak ayeuna ku Bapak dibagi kelompok. Sakelompokna limaan-limaan. Anggota nama tos ditantoskeun ku Bapak margi supados rata. Tah, ayeuna mah calikna sok dumasar kelompokna masing-masing. Atos, pami atos ayeuna ku Bapak dipasihan carpon anu benten-benten unggal kelompokna. Tah, pancena hideuk kedah nganalisis unsur-unsur intrinsik dina eta carpon. Sok sawalakeun sadayana kedah tiasa nganalisisnya, margi engke ku Bapak bakal dipanggil secara acak. Anu kapanggil kedah ngelaporkeun hasil sawalana. Cobi tingali kenang PPT. Sadayana kenging nomor anu benten-benten. Eta nomor kedah diemut-emutnya margi Bapak manggilna dumasar kana eta nomor sacara acak moal ninggal sah-sahana. Tos rengse sawalana. Kumaha tariasa teu? Gampilnya. Sok ayeuna mah siap-siap tutupan bukuna. Ayeuna Bapak bade manggil nomor anu kahiji. Nomor anu kahiji Bapak hoyong 5C. Sok saha 5C? Siti Badriah ngadeg sok. Kieu patarosanana nya. Sebutkeun amanat tina eta carpon. Leres Siti sae. Tos ayeuna lajeng kanu kadua. Bapak hoyong nomor 2A. Saha 2A? Oh Dede ngadeg de. Patarosanana hoyong didugikeun ku Karina Virus. Karina ngawangkong wae tadi. Sok dugikeun patarosan ka Dede. Kitu deh saurna. Kumaha
alur tina eta carpon. Sok walar deh. Barudak alhamdulillah hampir sadayana tos biasa nganalisis unsur intrinsik dina carpon masing-masing. Tah anu teu acan tiasa nang toskeun galur, mangga diajar deui dina carpon anu sanesna. Hartos deh. Alhamdulillah lamungan dinten ayeuna urang cikapkeun wae deui ka dieu. Bapak bade masihan pancen kanggo minggon payun. Pancena individu aya namanya. Hidap pilari hiji carpon, ulah aya nu sami. Teras analisis unsur intrinsikna sapertos tadi. Minggon payun dikumpulkeun. Kahartos? Ya. KM mangga pingpin doa. Amin. Kade ulah lali jagi kesehatanana, anggo maskerna pami bade keluar. Ya sakitu ti Bapak tur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.